Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka junjungan urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat ka urang sadaya pendak deui dina podcast Wangkong Sunda dina dinten ieu. Mugia dulur-dulur atikan merdeka oge dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat sinareng salam urang sami-sami panjatkeun supaya dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, kulawargana, ka para kolot-kolot urangnya, karuhun-karuhun urang sarta jalmi-jalmi anu parantos maparin manfaat ka urang sadaya. Ki Guru, kanggo dinten ayeuna teh urang masih ngabahas kenaan hadis arba'in nya. Hadis arba'in nomor 18. Nah, kumaha sih eusi hadis arba'in nomor 18 teh? Mangga Ki Guru. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadis nomor ke-18 unggal teh kieu. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khallapan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni mu'allamuka kalimah ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ay yanfa'uka bisai'in lan yanfa'uka illa bisai'in qad katabahu Allahu laka wa lawijtama'u ala ay yaduruka bisai'in lam yaduruka illa bisai' qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih wa fi riwayatihi ghairi Tirmizi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arab ilallah firroha ya'ribka fissaddah wa'lam anna ma ahto'aka lam yakun liyusibaka wa man asobaka lam yakun liyuhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Eta unggalna anu panjang lebar hadis nomor 18. An Abil Abbas Abdullah Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ieu hadis teh diinformasikeun ti sahabat Nabi nyaeta Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ieu dilahirkeun 3 tahun sateuacan Rasulullah hijrah. Nah, janten di mana? Di Mekah. Di Mekah. Saatos anjeunna dibabarkeun eta lajeng orokna teh ku ibuna dicandak ka Rasulullah di azanan dina cepil katuhu di ikomahan dina cepil kiwa atau napi kenca ku Rasulullah. Rasulullah sambil atau seraya nyarios bawalah candaklah ayah para khalifah ieu. Ieu bahasa Rasulullah zaman eta Ibnu Abbas kabuktian dina mangsa Khalifah Al-Ma'mun dina dinasti Abbasiyah saatos dinasti Umayyah tetela
nu dimaksud canaklah ieu ayah para khalifah teh maksud nama rundayanana Mohon. kirang langkung anu atos aya di muka bumi teh 600.000 jiwa. Bani Abbas teh. Bani Abbas teh. Jadi ti Abdullah bin Abbas dina mangsa Khalifah Al-Ma'mun gitu nya. Khalifah Al-Ma'mun. Nah, makin disebat nami ayahna atau nami sepuhna. Mohon. Kumargi aja teh budak pangagengna lah gitu. Ari ramana teh nyaeta mamangan Nabi. Mun mamang Nabi umur teh hanapeun Nabi 2 tahun gitu. Jadi biasanya kan mamang teh langkung sepuhnya. Mohon. Itu emang mamang teh langkung ora gitu. Mohon. Sampai sareng Hamzah kan. Mohon. Langkung ora ti Rasulullah gitu. Mohon. Margi akhirnya Nabi Muhammad teh nyata Abdul Muthalib teh Mohon. pan nikahna teh sakali. Mohon. Rupina teh beureun dina istri anu kadua katilu gitu. Mohon. Tah. Abdullah bin Abbas ieu populer atau nabi familiar ahli tafsir Al-Qur'an. Maksudnya tafsir Ibnu Abbas. Janten anjeunna memang di peparinan pemahaman mengenai Al-Qur'an teh luar biasa. Nabi memang kantos ngadoakeun Ibnu Abbas, wahai Allah cenah. Bere ieu budak kurang kali Mohon. pemahaman agama sareng ajarkeun ieu ilmu tafsir. Nah, itu ilmu tafsir. Mohon. Aya hiji kajantenan nalika turun ayat dina tungtung juz 30 nyaeta iza ja'a nasrullahi wal fath. Mohon. Salajengna iza ja tatkala geus datang gitu ya pertolongan ti Allah. Mohon. Janten harita teh jalmi-jalmi teh berduyun-duyun. Mohon. Tiap dinten teh darongkap ka Nabi menyatakan atau Nabi lebat Islam. Mohon. Nah, ku sahabat nu cenah itu ditafsirkan hiji kegembiraan cenah gitu. Mohon. Jadi Islam teh muncul urang mah wah bener Islam teh gitu. Mohon. Jalmi sadayana lebat Islam. Mohon. Tapi eta dibantah ku Ibnu Abbas. Mohon. Cek Ibnu Abbas justru turunna ayat eta teh nandakan hati urang teh bakal ditinggalkeun ku Rasulullah gitu. Jadi sedih gitu. Tah, jadi bentana Ibnu Abbas sareng sahabat-sahabat nu sanes. Sahabat nu sanes mah itu menunjukkan keceriaan, kabungah gitu bu Islam teh nanjeur gitu. Sementawis Ibnu Abbas tina dissenting opinion, perseptik lainnya eta justru ieu teh ciri tanda yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar dia bakal pupus. Kan gitu dah. Eta kelebihan Ibnu Abbas. Salajengna Ibnu Abbas ieu teh kirang langkung ngariwayatkeun hadis 1060 hadis. Wafatna di Taif. Ya, dina yuswa 70 tahun. 68 Hijriah. Tadi kan 3 Hijriah tahun 1 Hijriah. Ditambah 68 Hijriah berarti 70 tahun yuswana. Nah, ieu Ibnu Abbas. Ari ramana nyata Abbas teh mamangna Rasul. Mamangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aya cerita unik mamangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh lebet Islamna teh kira-kira langkung 2 tahun satu acan hijrah gitu nya. Satu acan hijrah lah gitu. Tapi didamel strategi ku Rasulullah. Strategi nanti nyaeta teu geuning hijrah ka Madinah, tapi tetap di Mekah. Tetap di Mekah. Ieu teh minangka informan. Informan kanggo Rasulullah kumaha gerak-gerikna eta orang kafir Quraisy. Intelijen lah gitu. Jadi 2 tahun teh salawat Islam teh keislaman disembunyikan, hidden gitu. Lamun bahasa si Ahmad takiyahnya. Takiyah gitu, takiyah. Jadi dia luar biasa strategina nyaeta hidden gitu. Nyumput bunyi dinu Caang tah harita di zaman Mekah gitu ya. Di zaman di negara Mekah sementawis kaum muslimin sareng Rasulullah atas hijrah ka
ka Madinah gitu. Ya, Ki Guru tadi nembe dibahas perkawis saha nu nakwilkeun ieu hadis. Nah, si hadisna nyalira kumaha tah? Qala nyarios eta Abdullah kuntu aing bareto nalika dina tunggangan muncul orang mah nya khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam dina tunggangan ditukangan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika naik baglah teh nya kuda apa namanya? Bagal siga keledai, siga kuda memang iya. kuda tapi alitnya kanggo ngangkut barang gitu bagal. Jadi muncul orang mah di ieu gitu. Ya. Di pangkeureun Nabi gitu calikna gitu. Kudana kuda barang sih sanes kuda perang. Ada perangnya. Yauman dina hiji poe dina hiji dinten faqala maka eta Rasulullah nyarios ya gulam. Nah gulam teh kan lamun dina surat Al-Kahfi mah ketika Nabi Khidir tah ngajarkeun ka Nabi Musa. Ya gulam kepadaku wahai budak leutik. Nah, wahai budak leutik. Nah, da leutikna harita bernya. Karena harita Ibnu Abbas teh umurna nya kurang langkung 10 tahun. Inni u'allamuka saestuna aing bakal ngajarkeun ka maneh hartina mere pemahaman ka Ibnu Abbas kalimat sabaraha kalimat dina hiji riwayat sajan mah disebutkeun kalimat nu sajan ye ala u'allamuka kalimatin yah pazuka Allahu bihinna daik teu ku aing diajarkeun maneh sabaraha kalimat sehingga maneh dijaga ku Allah ku eta kalimat dijaga ku Allah dengannya berarti ku eta kalimat. Dina riwayat lain oke disebutkeun a'allamuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna daik teu aing ajarkeun ka maneh gitu sabaraha kalimat anu Allah sehingga Allah masihan manfaat ka anjeun ku eta kalimat. Nah, kalimatna naon tah? Jadi penasaran abdi ye. Gitu tah. Mau cenah surang daek. Daek ya Rasul gitu. Lajeng Rasulullah nyarios ihfazillah. Jagalah Allah. Nah, cenah jagalah Allah. Ya. Nah, Allah kudu dijaga cenah. Gitu. Ya. Hartosna jagalah Allah teh ya taat. Perhatikeun jeung jaga parentah sarta ulah dilelaikeun cegahanana tina larangan teh ya. Nya takwa teh ya. Nah, sanyana jika maneh ngalakukeun yah pazga ngajaga Allah teh ya, maka Allah oge bakal ngajaga maneh. Ya, jadi jagalah Allah, Allah bakal ngajaga maneh gitu. Hatina keur urang pan hatina ieu hadis teh keur urang ayeuna jagalah Allah ku urang dengan taat ya. Ya dengan ketaatan Allah bakal ngajaga ka urang gitu. Nah, ngajaga naon ternyata henteu kanya diri urang, ngajaga budak urang, oge ngajaga keluarga urang dina urusan dunia atawa jurusan agama. Dina surat An-Nahl 87 mah sing saha anu ngagawean amal soleh boh lalaki boh awewe dina kaayan iman mangka saestuna bakal Allah bere kahirupan anu sae. Nah eta gitu. Hiji ulama nyarios sing saha anu ngajaga Allah di masa leutik dina waktu urang keur alit mangka Allah bakal ngajaga oge urang di masa urang kolot, di masa urang oge tos sepuh. Jeung Allah masihan kanikmatan dina pangdenge sareng panenjo atau napi paningali. Aya hiji ulama cenah umur teh geus langkung 100 tahun. Nah, tapi masih
kuat sang sehat akalna gitu. Mun. Lalu ditaros naon cenah eta rahasiana. Mun. Nyarios tah si ulama teh. Anggahota tubuh aing, tubuh abdi cenah nya. Mun. Memang terjaga tina maksiat ti ngawitan murang kalih dugi ka ayeuna. Mun. Maka Allah ngajaga eta jalmi tina masa sepuhna. Jadi ternyata ketaatan ti masa alit teh sebenarnya mah keur diri urang keneh. Keur diri keluarga urang keneh di masa urang tos sepuh gitu. Jadi atasna meureun kanggo nuju alit nama diajar agama laras-laras. Laras gitu. Jadi apal pamulangan meureunnya gitu, apal dipangjagakeun gitu. gitu. Henteu lamun dina maeng partai henteu bablas kan itu. Jadi gitu. sok aya cenah rahasia rahasiana cenah eta teh umur teh sasaun langgungnya. Mun. Nah, atunapi cek urang mah kamonesan kuat baheula ternyata di antawisna. Ya. Anjeunna emang tos soleh ti Alit. alitna gitu. Ngajaga katuangan. Ngajaga katuangan. Nah, eta tafsirna seueur nya. Mun. Tafsirna seueur, tapi hadis ini nyatakeun gitu. Mun. Bahkan anu langgung ti Yusuf 120 tahun lagi aya gitu. Mun. Tah, eta Eta kalimat kahijina gitu. Allah. Nu kadua iza sa'alta. Ieu kaitan sareng puasa oge kan nya. Iza sa'alta lamun maneh menta, Iya. lamun maneh boga pamaksadan, Mun. pas alillah minta we ka Allah. Itu minta we ka Allah. Ieu teh ngajelaskeun iya kana budu wa iya kana stain. Gitu. Iya kana budu wa iya kana stain. Hartina iya kana budu kana stain teh tetep gawe heula. Usahanya Usaha ikhtiar. heula nembe ikhtiar. Mun. Wa iza sta'anta cenah. Lamun maraneh menta tulung Mun. boh perkara akhirat, boh perkara dunia, boh perkara akhirat. Pastain billah cenah. Maka eta minta tolong teh ka Allah. Ya ayat tadi teh Al-Fatihah tadinya. Mun. Iya kana budu wa iya kana stain. Dijelaskan ku hadis ieu gitu. Hanya kepada Dialah kita meminta pertolongan atas nama Allahu Somad, tempat sadayana bergantung atanapi wa'lam annal ummah kanyahokeun cenah sanyana ieu umat lawi istama'at sekiranya lamun tema bersepakat Mun sekirana ala ayyan fa'uka bisain kanggo mesean manfaat ka maneh hiji sesuatu dunia sareng akhirat lam yanfa'uka illa bisa'i qad kataballahu laka manehna moal bakalan mere manfaat ka aranjeun ka maraneh iwal anu geus ditangtukeun ku Allah nyaeta di lauh mahfud. Nah, urang uih deui kana nu tadi nya janten dina ayat-ayat tentang puasa Al-Baqarah 183 dugi ka 187 eta kan aya rangkean anu ku urang dibahas biasanya menjelang sasi saum ya. Yen Allah ngagro a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu wahai orang jeliman kutiba alaikumusiyam geus diwajibkeun maneh migawes puasa sapertos umat-umat satracan anjeun kan gitu. Gitu. Nah, dina ayat selanjutnya kan dijelaskan oke tah nyaeta ud'uni astajib lakum atanapi ibadi fa ini qarib. Jadi upami anjeun nyuhunkeun ka Allah teh saya tuh sa Allah teh deukeut gitu. Allah bakal ngabulkeun pamenta anjeun gitu. Nah, berarti kaitan sareng puasa ieu dina iya kana budu aya kana stain. Urang pahami salami ieu umat Islam lolobana mayoritas ragragana kana saum atau nepi kana puasa umum. Hartina puasa umum teh ngan ukur lapar ngosongkeun beuteung atau nepi nahan lapar
sareng nahan maksiat tina tikawit subuh subuh dugi ka maghrib. Nah gitu. Ukur gitu rutinitas. Anu muncul anu muncul tradisinya cucurang. Tradisi ngabuburit. Tradisi oge mudik. Nu eta nu muncul tiap tahun teh gitu. Ramenya. Nah dugi ka THR. Dugi ka pamarentah teh ditiluan ngurus THR ngurus mudik gitu ya. Ngurus lalu lintas segala macam gitu ta eta gitu. Nah, salah satu sih ade saum teh gitu. Kan ade saum teh mata holang nama mengendalikan hawa nafsu. Ade mengendalikan hawa nafsu. Nah, ukur sabulan unggal rengkak paripola. Nah, berarti seumur hidup. Jadi sebenarnya saum teh seumur hidup. Unggal teh saum teh gitu. Nanti orang tadi karena tradisinya anu muncul gitu. Nah, jadi saum teh didinya luar biasa. Bulan puasa teh karena bulan istimewa nyata pemahaman urang mah teh bulan puasa teh ya kaitan sareng hadis itu katakwaan teh tadi. Bulan puasa teh bulan anu leres-leres bulan ujian. Kan gitu. Bulan ujian kanggo persiapan 11 bulan ti Sawal oge ka Sa'ban deui gitu. Perubahan teh sikap. Perubahan teh sikap. Upami dina sasi saum teh mah urang mengendalikan hawa nafsu dilatih dina sasi-sasi sejen oge kedah teras mengendalikan hawa nafsu karena ari iblis mah nganggoda ka urang teh ti unggal waktu teu aya istilah liburna ti hareup ti pengker ti gigir gitu 24 jam keur hudang keur sarena. Nah, keur sarena pokona 24 jam terus gitu. Berarti orang puasa teh kudu unggal poe untuk mengimbangi serangan manuver iblis. Kan gitunya. Nah, lamun puasangan ukur bulan Ramadan unggul pemahaman umum masyarakat berarti 11 bulan kosong ieu, tidak ada penjagaan. Barikade jebol gitu. Nah, termasuk melengkapi ibadah-ibadah tina hawa nafsu teh ngadares Quran, nyahanca Qurannya bagi ka hatamna anu sakali, anu 2 kali, 3 kali, anu 10 kali. Alhamdulillah eta luar biasa ibadah gitu. Ngan nah eta teh koma disasih-sasih sanes oge kedah gitu. Ulah kelimak anti klimak tadi sawah logika. Padahal sawah teh hati naik kan, malah turun, decline gitu kan, turun gitu, si kantong turun, si rekening turun gitu, turun sadayana gitu, terus oge salian ti orangnya sedekah, anu tara sedekah ge, sedekah tadi nasa saum, cae eta ge alhamdulillah, ngan sedekah teh teu sasa saum wae meureun, kedah tiap waktu, artina pemahaman zakat itu salah satunya itu berehan teh gitu. Terus ada berehan rokok kalau teu berehan rokok. Eta situasional. Artinya eta situasional gitu. Terus kita mungkin terang biasanya kaum muslimin teh dina saum teh naon eta ibadah nanti selain tadi saum, sedekah, maca Quran. Eta nu biasana sateu acan urang saum sok munjungan ka sepuh. Bono hirup bono tos daya. Nah, kana tiap dinten. Tiap waktu itu kadana mah dengan ukur arek bulan puasa unggul gitu. Teu ka kuburan wae deh nya. Teu ka kuburan wae gitu. Tiasa ku Al-Fatihah meureun? Tiasa ti ketebihan tiasa. Mohon. Eta kan salah sajina nya. Terus memang nu kadang-kadang jadi ieu teh naon? Kontraproduktif pada memang kapitalisme merenya mang ti ayeuna tos katingali ning iklan biskuit biasana mah kitu nya iklan sirop termasuk pre-order ya nu kapal-kapal teh ning acuk-acuk nu sarimbit
Tah. Jadi eta nu muncul. Ya, bisnisna Eta sektor nu muncul gitu, tradisi nu muncul gitu. mohon. Kebiasaan eta nu muncul. Itu salah eta ge. Nuhun. Ngan anu utamana ieu mata holangna Tong lepas. jadi ka ieu kapohokeun. Mohon. Kapohokeun gitu. Jadi kapohokeun gitu. Patarosna urang nah rek ieu teu aya peningkatan tiap tahun. Mohon. Nah, gitu kan. Oh, sarapan puasa masa sarapan mohon, tapi coba guar kaji ke urang pemahaman puasa anu substansi intinya teh naon. Iya. Mungkin Berarti tiap ya. dinten mudah-mudahan ya di saum ayeuna mah meureun kaemutan dulur-dulur orang anu di Palestina. ya Palestina mohon. Kumaha laparna atau kamari cenah gara-gara non perang Rusia sareng Ukraina harga gandum negara-negara nu ripuh di Afrika nu nganggo gandum terus 2 kali lipat hargana gitu. kan ya. Pengaruhna atau tong jauh-jauh misalnya orang oge ningali geningnya di Cijeruk Cigombong terus aya relawan-relawan Mohon. nu ngadampingi warga gitu terus buruh-buruh geuning aya nu hidrosepalus butuh di bantosan Ya, aya nu peryogi kursi roda mohon. sampean palsu Gitu. terus aya nu kanker payudara hutang BPJS nage duki ka belasan juta gitu segala macam jadi mungkin waktuna urang sodakoh teh gitunya ku henteu ngan saukur di sasi Kasih puasa wae Gitu. atau nanti saum wae. Saum wae. Karena saum teh kan setiap saat. Mohon. Setiap saat. Mohon. Kan gitu. Tah. Terus di nasi saum oge urang pan sok tadi maca Quran ngaderes. Mohon. Maksudna mah ngaderes teh lain ngahanca dibaca. Tina dirosah eta tina kata-kata dirosah dirasa kajian. Kajiannya. Ya. Jadi kedah nu pidamel teh kajian. Kajian di urang udah khotam sabaraha kali tetapi teu dikaji Mohon. gitu. Teu nyerepnya. Ternyerap gitu. Ternyerap. Terus Jadi kemah meureun di sasi saumat ya saunggal dinten dia teh ya. dinten Perang kajian. kajian eta. Wias meureun sarat sasi teh ngan 30 surat atau 30 ayat gitu ya. 30 surat gitu kan. Pahamkeun gitu. Mohon. Pahamkeun. Nah, anu biasa one day-nan Wanjuj. wajus tak ulah ngan ukur di saya saungu tiap dinten gitu. Tapi tambihan one day wajusna pahaman hartina. Atau upami nafsirkeun sajuz sadinten mah rada sigaran ripuh. Ripuh. Kedah naonnya? Kedah digayemnya. Kedah digayem. Digayem Diutah beukeun. utah beukeun margi naon? Dilaoskeun. Ulah upami dipaksakeun sajuj ditafsirkeun siga orok ngegal talawengkar cenah. Talawengkar naon? Dulu atikan merdeka apa teh talawengkar. Cenah ayeuna mah ngosok untuk teh pake odol. Odol teh padahal mereknya pasta gigi meureun. Orang kampung gor mah cenah make bubuk kenteng. Tah kenteng pararotong teh disebutna talawengkar. Talawengkar ya. Talawengkar teh. Jadi bubukeun kan, ada tacan dibubukeun mah. Digegel ku orok kumaha? Cumahanya. Urang oge anu tos dewasa titah ngegel kenteng mah. Ungernya. Komo orok dipiwarah ngegel talawengkar. Talawengkar. Gitu. Salajengna kuhe sobatna keistimewaan saya saum gitu ya. Mohon. Dugi ka salat di penting teh rajin. Mohon. Taraweh gitunya. Maksudna mah kan kieu taraweh teh dina sasi-sasi di luar saum teh ti sawalu ya saban teh urang teh kedah ngadawamkeun salat ti peuting. Mohon. Gitunya. Salat ti peuting gitu. Alhamdulillah sih taraweh nama tamat. Mohon. Karato gitu. Ngan geus beres baan ka itu we, sawal ka itu. Tong dugi ka tarawehna tamat. Biasana taraweh teh rame di saminggu awal. Engke rame deh di saminggu panungtung. Panungtung. Nah, ini kedah di artinya ternyata harus selama latihan urang supaya dina sasi-sasi nu sanes teh salat ti peuting. Mohon. Kan gitu. Ya, ngabiasakeun ya. Taraweh teh kan istirahatnya. Ya nu biasa gitu kan 20 hiji rakaat engke ari dibiasakeun mung 2 rakaat atau 4 rakaat mah tepati berat teuing meureun bagi berat teuing gitu. Memang pada akhirnya teh urang teh rek ngudag-ngudag jumlah rakaat mohon kan gitu nya. Nya.
Kayak sok rame tah. Ah. Jumlah rakaat salat tarawih. Tah urang terus kudu tinggalkeun gitu. Mangga anu bade 23 mangga cara 23, witir mun. 20+3 anu bage 8+3 mangga. Mun. Intina mah naon efektifnya Mun. efektif secara memang kualitasnya tinggi. Mohon. Tina eta salat gitu. Ti penting teh salat kimulayal teh. Mohon. Anu kurang dilaksanakeun di tiap sasi. Mohon. Tiap sasi gitu. Eta kieu mulai teh gitu kan Oh. ulang ada ukur tidak sesi saum gitu. Sesi saum, ya. Saya lah saum ge tapi eta kan orang awam mah kudu geus ningkat tiap tahun ulah dirinya we kelasna gitu. Mohon. Naik derajat, naik kelas. Siap. Terus oge anu kadang-kadang urang ieu teh memang terlepat aya keterangan turuna nuzul Qur'annya. Mohon. Turuna sok diudag-udag ding ku urang teh dina Malam nuzulul Quran. lilikuran Mohon. na ganjil Mohon. 2 hiji salikur, 2 tilu 2 likur, 25 27 28 cenanya. Mohon. Kan gitu nih di urang, diudag-udag gitu. Mohon. Cenah bagus pan Al-Qur'an mah geus turun. Mohon. Sadayana sudah jadi mushaf leras. Mohon. Tapi eta Qur'an teh turun ka urang saresna mah tiap detik. Mohon. Jadi Kumaha? nuzul Quran teh tiap detik. Jadi ketika orang mengalami sesuatu hal, ningali sesuatu hal atau mendengar sesuatu hal, itu ayat turun ke orang. Upami orang menyadari bahwa nyadar bahwa eta teh bimbingan ti Allah. Nah, karena tadi teh karena orang selalu berpuasa tiap hari, Mohon. selalu membaca Quran tiap hari, Mohon. ya kan gitu. Jantan begitu ayat teh nguping informasi, tek eta ayat Quran ke orang. Ningali di jalan ayat Quran. Kan langsung ke orang tuh bibir eta ayat Quran oke. Jadi ayat Quran mah teras-terasan turun. Mohon. Dalam bentuk mushaf atos turun dibukukeun Mohon. 30 juz. Mohon. Tapi turun tiap ka urang. Rembes ka urang Rembes ka nya. urang na kitu. Nalika aya anu nyapir terus emut meureun dina Quran teh sebatkeun leuwih hade leungeun nu di luhur batan nu di handap. Hadap. Eta Nah, eta teh turun nyerepnya ka urang. turun. Turun Oh. ka urang eta. Jadi Di tiap atas. dina turun ka urang. Nah, ketika kisutan misalkan dina melak atau napi ngabibitkeun tetangkalan teh mendakan sesuatu, Mohon. eta ayat turun eta. Mohon. Nah, ayat turun. Aya- Tinggal beureun aya- ayat sabaraha tingginya. Mohon. Ah gitu, turun teh gitu. Atau misalnya keur pepelakan ningali aya kembang teh aya naon? Aya lebah, aya Adu. odeng gitu Odeng. kan. Euy. Surat An-Nahl nu di emut Ah, teh kitu meureun nya. Berarti An-Nahl genep 8, genep 9. Mohon tentang Ayatna. naon cenah Hmm. gitu kan ya. Oh cenah tentang hakudu naon diciptakan berpasangan berkelompok gitu kan yang sajabina kan eta meureun Nah, petali. jadi mudah-mudahan ku ayana dirasah dina sasi saum. Mohon. Terus Quran teh matrik dina pemikiran urang terus kagambar gitu Quran teh. Mohon. Trak gitu ya. Matrik teh gitu. Jadi ayat naon wae, oh iya ayat ieu. Mohon. Ayat naon wae, ayat ieu gitu. Mohon, Terus kagambar gitu. Matrik teh gitu, matrik Quran gitu. Nah, Ki Guru satacan ieu tadi kan nomor 2 nya nu dibahas ngeunaan ngajaga Allah terus ngajaga upami aya gaduh ka naon ka hoyong kedah nyungkeunna ka Allah. Ka Allah gitu. Nah, saterasna naon tah isi tina eta hadis? Saterasna teh nyaeta Sepanjang ieu mah hadis teh ya. panjang pisan ya hadis ini gitu tadi. Jantan tadi mengenai Lauh Mahfuznya. Mohon. Lauh Mahfuznya. Walam istamau ala ayyaduruka bisa'in lam yaduruka illa bisa'in qad katabahu Allahu alaik. Sakira-kirana maraneh cenah bersepakat kanggo ngabahayakeun maneh ku sesuatu mangka maraneh mangka mereka sakirana maranehna bersepakat keur ngabahayakeun maneh ku sesuatu mangka maranehna Mohon. moal bisa ngabahayakeun maneh iwal anu geus ditangtoskeun ku Allah. Ieu diraksa nya, diraksa Ieu tina. ngait sareng Balai. hadis nomor sabaraha nya genep kitu nya. Anu 4. Anu ketika begitu orang umur 4 sasi Allah niupkeun ruh Allah Mohon. terus ngutus malaikat kanggo nuliskeun ketetapan masing-masing eta jalmi Mohon. ajal nanti ya, rezeki nanti ya gitu ya. Dan seterusnya. Iya kait kadinya oge gitu. Jantan sanajan direkayasa kumaha ku musuh ku batur gitu. Jangan nyalahkeun urang. Mohon. Lamun memang
lain takdir di Allah tina lauh mahfuz moal tiasa gitu. Saksanaos sananya eta rekayasana luar biasa. Mohon. Wajab patis suhub jeung geus garing cenah. Mohon. Tulisan eta lauh mahfuz artina Tetep ya. geus tetep gitu. Jadi pena geus kaangkat jeung penulisan teh geus garing gitu. Geus garing gitu. Nah, itu terkait sareng ketetapan Allah. Jadi pada akhirnya ulah sieun ulah gemir gitu ya. Mohon. Ku anu julid hasud dengki nu ngarekayasa urang supaya negatif jatuh segala macam gitu. Mohon. Lamun teu takdir lain takdir mah moal tiasa gitu. Mohon teu diwedian ku Allah gitu nya eta gitu. Di tong hariwang gitu, tong hariwang dijulidan ku batur. Mun. Bakal diraksa. Sok sanaon misalkan tuh niba di di balai gitu nya ku batur moal gitu. Upami kejadian oge da ku Allah diwidian gitu. Sangkan naon mungkin sangkan urang diajar gitu. Sangkan urang tawakal gitu nya. Jadi hakikat temernya kan diudag gitu. Mohon. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan ku Imam Tirmizi. Mohon. Dina kitab Jami. Mohon. Wa qala hadisu hasan. Anjeunna nyarios eta Imam Tirmizi nyaeta hadis ieu teh derajatna katawina hadis hasan sahih. Mohon. Tah ieu teh intina tina hadis ieu teh. Mohon. Hadis anu panjang ieu gitu. Mohon. Luar biasa panjang. Nah. Mangga Ki Guru urang cindakeun wae gitu mohon. Si tina hadis nomor 18. Mangga Ki Guru. Anu pertama lamun urang cenah tia alit atau taat ke Allah, mau diajar taat ke Allah nya. Mohon. Ihfaz dan jagalah Allah teh ya. Maka Allah ge akan bakal ngajaga urang. Mohon. Sareng keluarga urang di masa dewasa sareng sepuhna gitu. Mohon. Nu kadua minta tulung teh Mohon nya ulah ka makhluk. Mohon. Tapi kedah ka holik ka Allah gitu. Mohon. Karena urang mun ka makhluk mah sok ku ciwa gitu. Terus nu katilu tadi sanaos rekayasa kumaha we dilakukeun ku musuh-musuh ku jalmi-jalmi anu hasud dengki jahil kaniaya dudupak ireun pinasten ka urang nah gitu hasud bakal moal tumiba ka urang lamun memang lain takdir urang gitu antos di lauh mahfuz kira-kira gitu. Oke. Atau nuhun Ki Guru karena kecindakanana. Jadi upami aya babasan misalnya. Misalnya babasan sakit ini hanya membuatku lebih kuat. Mohon kanyeri teh gitunya. Atau misalnya pesonu seukeut jeung heuras teh da ditempa gitu ditambolan segala macam. Tah bisa jadi hal-hal eta nu tumimba ka urang ku Allah dipasihkeun sakan urang leuwih kuat ya mayunan keimanan kekalayan ku keimanan gitu kan jeung sajabina. Hatur nuhun urang cekapkeun wae bahasan ngeunaan hadis arba'in nomor 18 kanggo dinten ayeuna mugi aya manfaatna kanggo dulur-dulur atikan merdeka. Mangga bilih bade aya komen atau naon di handapna insyaallah diwaler ku admin. Bobo sapanan carang sapakan tusuk panggung ke panghalang tibang taraju jangakeun Kak anu ngupingkeun sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes.